Tuhan, oh. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Harga selautan syukurku hanyalah setitis nikmat-Mu di bumi. Iya. Tuh pakai iya. Saya Gusman Sige. Saya Kamal Watson. Dari teman sekamar kami mengucapkan Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Karena kita sudah Lebaran Idul Fitri. Idul Fitri. Betul. Semua kembali ke suci. Iya, betul. Ke jalan suci. Ngerumpul kabeh di jalan suci. Beres Pasupati. Kembali suci ke lain kadinya maksudnya. Tapi ayeuna teh naon ngaranna teh diibaratkeun jelema teh jadi orok. Jadi orok. Jadi orok di KB. Bener. Sok gua KB wah. Enggak, tapi artinya tidak ada dosa sedikit pun, setetes pun, karena lautan maaf dari Tuhan itu sangat luas. Sangat luas. Dia. Gitu. Betul sekali, dan ya semoga para penghuni bisa memaafkan kesalahan-kesalahan yang kami berdua perbuat selama bikin konten ini. Karena kan loba nu kesel kalau misalkan ngan sakedeung. Cik atuh jiga nu teu niat kan anu ngomong gitu. Nah, urang minta hampura teh ayeuna. Terus aya oge nu mana si Anyun? Kamu salahkeun si Anyun. Urang mah moal minta hampura keur si Anyun. Urang we. Terus oge aya oge nu pastilah aya omongan-omongan urang salah. Terus loba oge koreksi dari teman-teman. Betul. Ya, hatur nuhun koreksina, terus oge hampura oge kesalahan-kesalahan eta murni kesalahan saya. Itu. Karena di momen lebaran teh kabeh kudu silih hampura. Silih hampura atuh ulah silih kadek. Tapi aya nu lebaran kadon geluh. Aya di lembur urang kayak gitu. Di lembur urang mah hampir tiap bulan lebaran. Lebaran baheula tapi nya. Unggal tiap lebaran eta garelut. Kunaon? Kakak tukang cukur hungkul. Anu sapopoena merantau. Di lembur urang kan kabeh ngarantau. Lebaran kabeh barali. Lembur sabeula kayak gitu. Merantau barali. Tah keur ngarumpul jeung ngumpul teh atuh paplong-plong gak jadi masalah. Naon sih melok. Cek aya mah itu lemanu kitu tolol sih. Kan konsepna teh keur silaturahim. Nya wajar we paplong-plong. Plong deui we. Plong deui. Ya tapi kan kitu aing geus ngumpul mah pamuda kan, darah muda mah. Bener. Basa keur taun kamari ge aya. Kan di sababaraha daerah tradisi lebaran teh nyeungeut pepetasan. Keur nyeungeut pepetasan kitu teh dibubarkeun ku hiji polisi itu teuing tentara. Tentara rek diamuk aja. Eta ku warga. Kade. Ieu mah tradisinya. Karunya cek urang teh. Entong lah keur lebaran kitu. Pokona ulah silih kadek, ulah silih poyokan, ulah silih jelek-jelekeun lah gitunya. Silih keukeum. Silih moyok lah. Ini mah silih asih, silih asuh. Aduh. Eta. Karena makna maaf teh mau Aya si maaf. Budak kupi. Siapa? Makna maaf teh. Sok nyaritakeun jelema nu batur teu apal. Yang mana kudu harapal. Makna maaf teh naon mal sebenarnya? Makna hampura pan kieu aya dosa teh aya dosa kan lamun di Islam mah cenah aya hablum minallah, aya hablum minannas. Hubungan urang jeung Allah, hubungan urang jeung manusia kepada manusia. Ta eta teh urang bisa ka Allah mah bisa langsung minta hampura. Gitu. Dosana leungit, da langsung dihampura ku Allah cenah gitu. Tapi lamun dosa ka jelema, saacan jelema eta urang minta hampura, terus si eta ngamaafkeun, dosa urang masih aya. Ta eta nu power mah bener gitu. Nyieun dosa ka jelema mah lebih berat. Lebih berat daripada nyieun dosa ka Allah. Karena nya kudu diudang nepikeun ka eta minta ngahampura. Eta beratna teh. Karena kadang-kadang aya jelema teh minta hampurana salah. Naon?
Minta hampura teu dibere ngadon-ngadon. Ngadon-ngadon bener. Aing geus minta hampura anjing. Aing geus minta hampura sih hayangna naon. Ya make aya anjing sagala tuh urang teh minta hampura. So, aing mah geus minta hampura asa bangga. Kan kieu maneh dosa ka urang. Terus minta hampura terus nah maneh bangga. Nya, eta mah kewajiban. Wajib. Sarua jeung daing mah dahar. Nya itu udah wajib aya dahar mah maneh hirup. Menimbang. Pira dahar wae. Tak gitu. Jadi nya di momen itu tong disia-siakan. Ya. Diinget-inget deui mana boga salah ka saha. Komo kanu jadi kolot. Ah, eta euy. Aing sebenarnya mun rek mau ke arah dinya teh ngajagaan perasaan maneh mah. Urang mah justru ayeuna teh heueuh kitu. Ai baheula mah aya kolot mah. Lebaran teh nya. Ceurik we ka kolot. Ayeuna mah rek ceurik ka saha Mang Abi. Ka Dewi Sora. Rek nginjem kolot batur teu bisa. Abi geus teu boga kolot hoyong ceurik. Nginjem kolot batur mah rek minta hampura da aing teh atuh boga salah ka maneh. Gitu. Geus boga kolot teh bingung rek ceurik ka saha. Ya, Sok mumpung baroga kolot careurik ka kolot masing-masing. Bener. Tapi maneh sok ceurik teu mun kolot minta hampura. Teu urang sok non ngarana di sok ngahaja diheureuykeun gitu karena kan inung urang mah cengeng. Mun teu digitukeun inung urang nu lewe. Benar sih. Eta kurang sok diheureuykeun sok kitu bari kurang ditanggep teh. Mah hampurannya kan sok ngadoakeun, tah pas ngadoakeun eta tah sok nu nyurucut teh. Nyurucut Cipanon teh. Tai urang pasti ceurik ku ngalebaran ka kolot nya ka khususnya ka indung. Mun ka babeh mah da babeh beuki heureuy gitu. Geus teu kudu hampura-hampurain sing balik gue maneh hirup. Tegas aja. Tegas aing mah kitu. Lah si hampura-hampura isu ke nyeun dosa deui maneh ka aing. Nu bener we gitu. Urang mah mun ka babeh mah teu non. Teu bisa rada ngarusak momen ya. Gitu teu bisa non teh. Oh, mendramatisir itu bisa. Drama mun jeung indung kan pasti. Tapi aya hiji waktu kan urang mah balik di masjid ya. Salat Id, tah panggih teh ke di imah kan. Ngusahakeun panggih di imah supaya begitu panggih teh ceurik. Hiji waktu panggih di jalan. So, nu biasa ceurik di jalan era. Keweng-keweng. Itu orangnya pernah gitu pakai di jalan, yang nggak usah minta hampura di jalan. Tapi di imah orang minta hampura deh. Di orang mah yang ceurik we mah. Ka kolot mah yang ceurik we. Tapi mana ieu teh non ngerti salat Id pernah kaliwat gara-gara kasarean? Pernah. Pernah tuh mineng. Mana nanyana nih, mana jeung teu mau aing gitu tah. Mana pernah tuh sare nyanyi tong lain pernah teu. Aing paling tolol mah pernah baheula baturan urang. Zaman masih kene gawe di warnet. Jadi kan aya lah di tenurang teh geng urang lah. Malam takbiran teh pasti ngumpul di hiji imah. Nepikeun ka subuh. Subuh baralik. Kan aya nu nya takbiran bareng lah, tapi ngarobrol. Ngarobrol kadang aya nu sare-sare, anu henteu teu tah. Pas di cenah balik mandi ke panggih di lapang. Si Cileman balik deui ka lapang. Disusul geus beres. Geus beres salat teh. Marane mah bareng ngumpul. Disusul ku barudak orang ngumpul. Geus sare dihudangkeun. Nah dihudangkeun entah hampura ngarokok ngopi sakeudeuh. Film bokep anjing. Nonton Suster Keramas. Lebaran. Aduh ya Allah. Langsung dirusaki, cek Jeung ku suster deh. Suster Keramas saya inget kan nonton. Asal lebar ku dosa euy eta mah. Yang pernah sekali-kalina eta. Nya. Ayo urang mah sare nya aya kasarean kitu mah pernah. Dia bas komo lanceuk gitu. Nya sare we, ayo mah lanceuk mah ngahaja sare. Salat Id. Mun telat datang ke tempat sholat? Salat Id, encahan urang contohna. Karena urang mun geus telat mending geus we engke we. Teu jadi. Nah kan aya nu teu arapal ya maksudnya teh nu barodo datang pas khotbah, orang kana teh. Khotbah lah. karek sholat.
Datang geus moal. Sajadah ngampar we diuk anjing cah itu ka mana wae. Beres ceramah tiba-tiba salaman, aya salatan cah. Nah teh Bodoh. nah teh sarolat. Nah, salat. Iya nu datang ke salat anjing. Sia teh nya mimitina. Bodoh cah teh. Aya eta tetangga urang kitu. Tapi cenah eta oge loba oge nu sanggeus salat Id teh langsung baralik teu ngadeng khutbah. Nya padahal teu meunang ya. Asal lebar we gitu. Lain teu meunang, kan sunnah dan memang itu sunnah. Oh, itu Tapi benar. ge sunnah. Benar. Nya asal lebar we jadi pahala istilahna kitu tah Ya. cenah, pahala khutbahna nya pahala salat Idna eueuh karena kan salat Id teh jeung hiji jeung jiga jumaah jeung khutbahna gitu. Bener. Baraong tapi Barang di ten urang mah pernah jadi ieu teh wargana rada barok bapak-bapakna. Kan meureun ceramah teh lila teuing. Jadi can beres teh geus amin. Amin, gitu di tukang teh anjing cai teh digandeng. diinterupsi eta. Can beres padahal geus amin. Mun ibu-ibu mah geus teu loba ngomong. Teu kudu amin-aminan langsung we lipat ini teu baralik si khatibna naon. Kan biasanya mun di lapangan di urang di masjid. Tukang non mun urang mah di masjid nu lalaki di masjid tah. Ibu-ibu di tukang Nya. anu lapangna, Ya. tempat parkirna lah gitu. Pan koran, aya nu ngadeluk we mah cukura koran cuk gitu. Dibacaan. Ujung-ujung batur abi ge pernah. Ngacai. Ngadeluk we mah cukura koran. Khutbah. Baheula kan urang teh memang ngakoleksi koran soccer. Oh nya. Jadi sok dipentaan ku barudak DKM teh. Ya. Jang di lapang, kurang dibikeunan tah koran-koran nu geus lila teh. Nah, urang pernah kabagian koran urang sorangan, koran soccer. Jadi aing nonton ngabacaan eta we. Maca ulang eta mah. Del Piero mencetak gol kemenangan gitu. Tah eta mana khutbahna tentang naon? Del Piero. Mana salah. Khutbahna mah pasti soal Idul Fitri. Soal dosa. Nah, khotbah Idul Fitri teh kadang ngebahas Del Piero, bawa pundit aja. Lain roti. Kuceripan khutbah. Kuceripan. Ngebahas taktik ya. Ngebahas masa depan Pajan Hodak. Tah eta urang teh tah jiga bieu we tah meureun kan dosa meureunnya. Nya minta ampura deui we, ieu nya geusnya. Ya ngaranna ge kumaha. Komo jelema-jelema beuki ocon gitu beuki heureuy. Aing mah ngaranna ge geus ocon. Kalau beuki heureuy mah pasti pernah kelepasan. Ya, gitu hiji waktu malah gitu da. Sepandai-pandai tupai melompat, eta da keur mah aing mah teu pandai. Heeh, tah. Sepandai-pandainya tupai melompat mau nepian ka ngilu olimpiade. Eta. Segala-galak mau. Mau nepian ka Hakan Panci. Eta jadi orang teh silih hampura Gus. Tapi halal bihalal disebutna teh. Nah, halal bihalal. Bihalal. Di mana eta halal bihalal teh? Lamun di Indonesia mah tahun 48 ngamimitiana. Oh, linti Arab. Henteu aya istilah halal bihalal. Oh, di aya. Arab. Tapi secara negara ieu mah secara kenegaraan. Resmina gitu halal bihalal teh. Misalnya eta diayakeunna tahun 48, zaman tahun 48. Jadi meredam konflik jeung politik nu panas. Oh. Jadi meh tiis harus silih hampura. Silih hampura mendamaikan orang nyieun acara halal bihalal. Bener. Sesalaman silih hampura isukna perang anjing. Ka eta minta aya perang. Oh, betul, perang. Sampai ka jiga Gus Dur. Naon? Gus Dur mah jadi momentum untuk memaafkan atau meminta maaf dan memaafkan terhadap konflik nu aya yang berdekatan pada saat Bulan Lebaran Idul Fitri. gitu. Oh. Ta urang tinggal we ayeuna Gaza ieu kumaha. Eta naon? Iran. Israel, bener istri wilujeng eta. Tapi da si Trump piraku nya Naon? bakal minta hampura mah. Oh, da tara halal bihalal anjing. Kenapa? Oh, Kenaunan anjing. Tong ka halal bihalal nyisir we sing bener anjing. Sia teh kudu salat Id. Tong ngerakeun mamah anjing.
Zamannya sholat id gitu si Trambu. Asli, aneh buku. Tara wudu tah. Kaciri. Kaciri. Lamun masuk abdas mah. Cahayaan sih teh. Cahaya. Konengnya sih teh mah. Heeh. Beungeut na. Hah? Si Tram koneng. Gering tuh goblok. Heeh, penyakit kun. Tuh aing geus ngomongkeun batur sih. Bae si Trump. Jauh di Amerika. Heeh, kita bae da si eta mah kitu. Jelema teh. Main hampura mah ka Trump. Urang. Kahayang mah urang minta hampura ka Tram. Nah, Hese panggih teh pian. nonji. Renaon mah minta hampura. Ya urang geus ngomongkeun goreng. Oh, iya. Ngaledek maneh. Punten Mr. Trump ya. Trump. Abis ngaledek ieu rambut tuh. Meni rapih teh. Rapi. Ieu top collection anda. Kayak aya di Pangkas Abi. Gigit sareng Beckham. Waduh. Tapi mana mun biasana kan ya aya rame oge bahwa ada orang mah lebaran pingan jam 10. Beres jam 10 mah sare. Oh, jam 10 mah kembali ke setelan pabrik. Gitu. Urang kamari mah gitu. Tahun kemari karena can kawin. Nah, bener. Berarti akan ada hal yang berbeda ya. Betul. Ayang geus disiapkeun di tanararina. Naon tah? Tahun ayeuna mah salat Id heula di Imam Mitoha. Beres salat Id balik ka imah indung urang, minta hampura, minta hampura, ngupat, nadran. Beres nadran, balik ka imah tah paling jam 12 jam 1 lah karek beres. Oh, beresnya jam. Oh, enggak masuk. Wah, Oh, sore berarti panjang, beresna. panjang maneh. Nonton. Geus eta Nonton we meh, beuleui panjang. Nah, sih itu mau urang. Dah ingan ukur jam 8 sih kan. Beres salat Id, ngupat. Nah kan aing mah geus eueuh mun baheula kan aya ngariung yo, darahar, hareureui gitu. Ayeuna mah urang jigana henteu. Mana weuh non ngarteh? Silaturahmi open house ka mana gitu. Ka tetangga Oh, bari balik bari balik ke. bari balik salat Id. Kan urang salat Id ya di eta kada di gang teh mah sesalaman teh. Kot ka padat mah. Da di gang mah tuh. Ya sih benar. Cilit ubruk atuh. Tentu ingat anjing main pikir asli Cipoko. Goblok teh nyaho momen anjing. Pikir kata nyaho momen kieu. Nah, nu biasana bisa jadi lamun di gang mah sasalaman jeung hiji jelema teh bisa nepi ka 3-4 kalina. Karena pangide-pangide. Pangidep benak teh nyawios atuh. Oh iya benar. Urang asup ka imah nu ieu keluar, manehna keluar teh pran seru. 4 kali mah. Benar, ternyata benar. Iya kan? Ya, benar. Jeung urang mah karena urang geus lila teh cicing di ditu di Sukabirus, sok aya jelema-jelema nu aing teh saha ieu teh poho ngaranna. Paling geuleuh lamun dikeun. Cik ieu saha? Bener. Anjing hoream can jadi kudu tebak-tebakan. Saha nya ieu nya? Amat didenjat sana. Dicek bisa. Kuis lebaran. Jadi kuis lebaran. 50-50. Conference. Soalnya tahun kemarin gitu, orang kan aya hiji keluarga beres-beres Dulur keneh berarti. Henteu Oh, tetangga. Kan beres salat Id gitu kan. Nganjang bari balik teh ka imah saheula, ka imah saheula gitu. Oh ya, keluarga ieu keur ngarumpul. Urang wawuh jeung budakna mah jeung indung bapena mah. Tah nu lainna. Oh ieu teh Gusman nya cenah. Mohon ini awis tepang. Coba tebak ieu saha. Mu anjing cai teh saha. Goblok cai. Roberto Carlos tuh. Ya mungkin sih. Lamun Roberto Carlos. Tapi tinu dedegan mah ya Fernando Torres nya. Sekal nama Fernando Torres. Nah, yang gitu benernya. Kumaha sih? Teh kitu Kan urang. langsung we gitu nya euy eta ka dewe. Untuk emot keneh teh ka abi ieu gitu. Aduh punten hilap goblok teungeul kan gesel. Ai karena ditanya gitu aing jadi Kagok ngajawab udah bingung. urang kadang kan ditanya sok apal kere teh apal atuh. Geus we gitu kan. Teu ngajawab deui naon da anjing bingung. Iya sih. Cik ieu saha? Nyamun kitu sok mana? Heeh. Kan lamun tadi mah apa teh ka dia? Apal atuh geus. Bener. Mun cik ya bisa. Saha atuh? Kan teu bisa. Saha tuh? Ya abi naros bisa. Abi hilang. Aya abi di mana? Oh, geningan. Amnesia.
Di gang mah urang mah kitu ayeuna mah nepi jam 8-an beres karena kan mun baheula mah lanjut urang aya jeung budak-budakna. Indung jeung babeh aya. Kadang ku indung jeung babeh diajak nguriling di gang gitu. Urang nutur-nutur bujur indung. Non asup ka imah nu ieu, kan urang mah teu wawuh, indung mah wawuh, milu sasalaman we bae. Ya, benar. Kadang nu geulis pan baheula mah. Eta nu geulis nu, ieu saha cenah aya. Tetangga aing aya nu heran geuning. Eta benar aneh. Tapi nya katinggalin teh pas salat Id. Salat Id. Nah, teu pagi kamari-kamari. Eta Asli. baheula aya pernah ngarasa ngalaman kitu mah. Atawana urang kieu. Jadi momen urang kan ulina di luar. Si eta oge bisa jadi ulina di luar. Teu panggih mun di imah mah. Tah momen lebaran pasti aya ieu si ieu. Si itu ge meureun ka urang pasti aya. Gitu. Sasalaman we. Tapi geus we. Pan aing keluar deui, si eta keluar deui. Jeung hirupna masing-masing we. Aya pernah pengalaman urang mah eta zaman SMA. Bisa aja di lembur beberapa orang. Bisa aja rantai. Nah, hai kamari-kamari eueuh. Aing eta kaayaan keur bawa ke Bogor nya kieu mah anjing cai. Kudu neangan jauh dulu we anjing. Seikat. Nya kadang kitu nya. Heeh. Nah, urang mah da ka Garut tara urang mah. Silila pisan teh ka Garut komo geus eueuh indung bapa gitu. Paling ka Garut kewe geus 2 bulan sanggeus lebaran. Geus areueuh kan sepi lah di lembur. Karena kan geus ngarantau deui. Ya. Bener. Ieu deui naon ngaran teh di momen lebaran baheula mah urang ke SD sempet mikir anjing lebaran teh serunya nahan teu seminggu sakali gitu. Keheuna baheula Bener. resep anjing lebaran teh. Tapi nggak bisa seminggu sekali. Nah. Kan puasana ge sabulan sia teh. Ya sih. Maksud aing teh karena momenna resep kue loba, dahareun loba, terus dibere duit. Oh, mana mah dibere duit. Nonton TV kan film rame gitu. Film-film keluarganya. Home Alone. Pasti aya wae. Si Dono. Terus Terus baheula mah ieu naon ngaranna teh Sri Mulat. tah urang teh Sri Mulat mah. Urang baheula Sri Mulat tah ngeberebet Sri Mulat teh baheula ti jam 8. Zaman urang mah si udah hayang mil nonton film si Dono teh nungguan layar tancep. Aya momen eta. Oh nya? Heeh. Ya kan di TV hayang nonton film si Dono bisa moal maneh. Kan moal. Nya lamun teu ditayangkeun mah. Makatana nungguan layar tancap karek pasti aya film si Dono teh. Nyebut lagi film si Dono lain warkop. Ya, benar. Ya kan? Benar. Nyebut lagi film si Dono lain warkop. Film si Dono. Yang kamari ge urang cari cicing di imah teh. Jadi nonnya rada kaleungitan gitulah. Karena di imah teh kan baheula mah aya aki urang, aya nini urang, aya bapak urang, aya indung urang, aya babe urang. Urang adik urang 8 orang. Ayeuna mah kan sesa 4 aneh. Iya bener. Urang, adik urang, indung urang, adik urang 2. Jeung si Pasha mah 5. Geus, teu iseun. Urang Jeung mah baheula karena nini urang teh dituakan jadi dulu teh datang rame. Ayeuna mah bener. jadi sepi ya. Sedih mah. Tah eta makana nu aya raya keneh, misalnya kelengkap keneh rame keneh, sok putsalkeun we cek. Mah raya keneh lebaran putsalkeun we. Rada kaget sih. Daripada pun geus tiluan rek futsal teu bisa. Rada kaget. Sakeluarga besar. Batur Panadran. Ya kalapang futsal. Marake jersey. Jadi lapang futsal lebaran lain tutup sih teh. Terbuka. Belegu. Ngumpul-ngumpul maksudna aing teh naon kek gitu. Ngumpul-ngumpul. Kan aya Ulah dipake sareueun. Kaduhung urang sih. Urang ge ngarasa kaduhung kadang. nah Nya karena keur baheula keur aya keneh induk keur aya babeh nya hare-hare kitu maksudna aya kalana urang. Sarewe kitu. Da karena pentingna kan takbiran, begadang gitu. ya betul. Ya orangnya sarua naon ngaranna teh baheula nah tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu momen teh. Meskipun aya nu ngomong Gus, meskipun mun baheula urang ngamanfaatkeun itu, penyesalan mah tetep aya. Gitu. Karena nyesel mah nungtun domba. Nah,
di tukang. Dua sih. Aing mau deh. Teuing aing matak teu komentar ge lieu. Ka mana teuing maksudna ieu teh. Lieur aing. Sok ayeuna mah di aing pernah ngomong Ustad, sebaik-baik manusia teh katanya adalah yang setiap malam mengingat-ingat lagi siapa yang dia dia perlakukan buruk. Gitu. Aya dosa ka saha wae atau mengingat-ingat siapa Jasa. yang orang-orang yang membuat dosa kepada dia terus memaafkan semuanya gitu. Sebenarnya yang berjasa buat kita. Henteu kan ieu konteksnya maaf Maaf memaafkan. Akhirnya diinget-inget deui marana teh boga dosa ka saha wae. boga dosa ka saha wae jeung saha wae nu boga dosa ka maneh. Sok ayeuna mah hampura we. Tapi kan lamun orang boga dosa ka si ieu, berarti orang kudu datang minta hampura. Bener. Kudu datangan. Tapi lamun misalkan aya batur nu dosa ka urang, saacan si eta minta hampura ge kudu geus dihampura. Eta. Oke, geus. Anjir. Terlalu dramatis. Biar teh mana kemikiran, oke aing ngahampura si ieu. Mana ngahampura saha? Loba si Trump. Jeung eta tah. Bowo. Nya pokona mah Ieu weh. Naon? Maneh saha nu hayang dipenta hampura ku maneh. Tapi ayeuna jelemana geus leungit. nya geus jelas atuh. Saha? Eta mah kudu ditanya. Sen orang tua anjing tong orang tua tuh. Oh, nu geus Gampang teuing atuh. Aing bisa babe. nu geus eueuh maneh ngajawab. Kan nu babe urang geus eueuh. Nya tapi itu mah gampang teuing. Nu geus eueuh bari prima ya ke. Kan Aisyah di Puri Setiabudi. Aya kan kamari fang gitu. Maksudnya nu geus eueuh. Itu mana pernah nyendosa ka pernah saha, terus karena mungkin ayeuna geus beda pergaulan panjang euy ngingit da. Rata-rata lo batur lo dosa ka urang. Anjing, player victim. Ampura. Victim. Ampura. Anjis. Saha guru sigana. Hmm. Guru nu baheula ku urang nya istilahna minang dioleg lah istilahna gitu. Misalnya Pak Asep, urang nyemeureun hayang nama gitu nya mudah-mudahan sih lebaran ge orang bisa berkunjung ke Pak Asep gitu mudah-mudahan karena nya Pak Asep kan geus aya ketakutan oge Pak Asep kaburu ngantunkeun gitu karena orang bukan karena orang boga dosa ka Pak Asep bukan karena orang Pak Asep nya orang pastilah boga dosa mah ka Pak Asep tapi Pak Asep teh mun urang bagi orang guru nu berkesan selama orang sekolah gitu. Oh iya. Jadi aya kahayang juga kakolot sorangan lah istilahna gitu. Benar. Atawana jeung ka indung babaturan urang. Nah. Ya gitu jadi ngarasa kakolot sorangan gitu. Oh iya. Kan karena kolot geus eueuh jadi hayang datang minta hampura ka maneh. Iya benar. Ya ini sebenarnya kurang lebih sarua sih. Ke guru SD, SMP, SMA. Ka dosen mah teu. Karena orang ngerasa baik-baik saja. Karena saya muka guru mau bala kan orang pernah lumayan rada bawang lah pernah pernah ngomong sangeunahna ka. Ya, betul. Loba sebenarnya orang guru nu urang loba dosa mah. Nu hayang minta hampura mah loba oge guru nu baheula. Bu Marisi, Pak Mustari. Loba lah mun ditataan hiji-hiji mah nu. Urang aya 2. Pak Agus Rahmat jeung Pak Cecep. Mun Pak Agus Rahmat kan eta guru PPKN tiba-tiba mere ulangan terus aing ngadumel kan kadang manehna caen teh PPKN teh ongko mempelajari peri kemanusiaan tapi dia tidak berperi kemanusiaan tiba-tiba ulangan gitu saya ditukangeun goblok. Kenapa Gus? Oh enggak Pak caen teh. Aduh, mana coba mengajarkan eta mah aing teh guru. Ngomong gitu udah pernah. Mun urang ka Bu Marisi. Nah, Bu Marisi ngaranna Marisinya. Karena nya non muslim oge beliau mah kitu nya. Agamana urang teuing Kristen, teuing Katolik kitu, teuing Protestan poho lah urang. Tapi urang baheula nyieun dosana teh jeung barudak urang kan pelajaran teh sosiologi. Ngajar jeung mohon maaf punya naon teh
socana Oh. gitu. Jadi tah urang teh sieun ngeledekan soal eta. Nepi ka jeung barudak mah nyieun urang GAM. Naon? Gerakan anti marisi. Gerakan anti marisi. Berarti galak. Galak. Oh. Teu galak sebenarnya, galakna lain tapi kadang naon kaget barudak teh gitu. Jawab. Aku langsung ngomongna bukan galak, keras. Oh barudak nepi ka nyieun eta tah GAM. Jadi saya salah satuna anggotana urang baheula. Anggota GAM. Anggota GAM aing baheula. Urang sih Pak Cecep. Pak Cecep guru matematika, tapi emang kan jelema teh masih kena ngora jeung heureuna juga barudak gitu. Jadi barudaknya suka rada disepelekeun, termasuk urang. Urang kan baheula asup ka ieu kan sih ngaranna teh ekskul tari. Si tim tari gitu memang lumayan berprestasi lah. Ya. Dipake ku sakola teh jangan aya pentas-pentas naon. Sok dibere kan kompensasi ku guru-guru. Dispensasi ku guru-guru. Pas aya hiji PR matematika kurang teh dikerjakeun ngahaja. Cing lah teh. Terus ngaliwat si Pak Cecep teh. Mana Gus mana PR mana yang teh dikerjakeun. Kaotakan cen. Gitu, ngalewat we. Mun dipikir-pikir anjing tidak selayaknya aing ngomong gitu ka guru. Kamu maneh geus pernah jadi guru. Iya kan? Matak aing eureun jadi guru. Sieun kitu. Saacan aya bener. Matak eta oge euy hampura ka guru-guru tanya ayeuna teh euy. Guru-guru anana geus teu panggih deui kan. Nya bener. Jadi yang mudah-mudahan wae nu nonton dan menyampaikan permintaan maaf saya yang sebesar-besarnya. Maaf yang sebesar-besarnya. Buat para guru-guru saya gitunya. Yang di SMP, SD ataupun SMA. Ya. Tukang ieu aneh. Tukang bubur sumsum. Tinu guru ka tukang bubur. Teu urang kayak minta ampura ka tukang bubur sumsum. Karena kurang pernah kayak pernah di jailan, kedua pernah diledek kurang teh. Kan kurang teh keur ngabuburit lah. Yang barudak tiluan eta SMP mun teu salah ting SD. Aing teh bari ngomong ke dahareun. Tukang bubur sumsum eta ngaliwat terus ngomong kieu, atuh puasa ngomong ke dahareun makruh cai teh. Tukang bubur sumsum bersabda ku aing kitu. Nah, tarik lompat. Sebenarnya gitu. Tukang bubur sumsum bersabda ku aing kitu. Lamun kitu berarti urang ke tukang odading. Anu kejadian dicaritakeun di show aing. Anu asup ka masjid. Aing teh dagang. Sia di kieu-kieu anjing. Di masjid eta teh. Terus tukang bubur sumsum eta teh kurang pernah disemprotan make cai leuncang. Anjing, eta mah euy kriminal eta mah euy. Meh apal ieu naon karena teh susuntikan. Susuntikan apa? Urut suntikan biasana. Ulinan? Iya apa? Urang teh diieukeun kana cai leuncang semprot. Bari ngaliwat gitu, mana teh isa gitu tah. Aing api-api teh nyaho. Rasana abdi gitu pada urang eta. Teh urang eta ampun. Dosa leutik dikumpulkeun mah loba. Leutik nu kitu teh sebut. Jeung tukang cocoan. Tah cek aing kan. Eta keur SD. Tukang cocoan. Karena urang hayang ulinan Dragon Ball. Ku aing dicokot teh ngomong. Mau. Berarti aing ge loba. Lah tunjukkan cokot gitu mah keur leutik. Disebutna budak aing mah bisnis. Anjing bisnis. Bener mah. Bisnis. Bisnis ya. Tetep pentil. Bisnis. Tukang biasanya es krim. Neangan warung nu tukang dagang nu tukang warungna eueuh. Henteu. Oh. Padahal mana ge ngawarung. Heeh, padahal aing ge ngawarung. Matak warung urang ge aing ngamalingan kan. Aya pernah urang ge aya. Karena orang pernah oge zaman bisnis tajeng barudak. Loba lah nya nu hampuraan mah. Tah eta nya mudah-mudahan teu naon ngaranna teh lamun teu ngadangukeun ieu ge sugana geus dihampura. Tapi nu utamana mah cenah saacan memaafkan orang lain, memaafkan diri sendiri. Itu dia. Eta ditutup ku tukang bubur bersama. Kaman ocean bersama. Bersama. Semprot deui ya, Pak. Semprot.
Kita ya. Itulah atur nuhun sadayana. Aidin. Sekali deui minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat berlebaran Nah, ya, sehat-sehat dan salam buat keluarga besar Anda semua di rumah. Atur nuhun.